hebat cak nya nama asal keluar bae tadi paratok teh huluna cek kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jan teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak pohara jasa lempang teu daun henteu dahareun nu daratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cacak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cacak. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Ayat ieu mah ngalanjutkeun ayat anu kamari nomor kahiji ceuk kamari wa indahu mafatihul gaib di Gusti kunci-kunci gaib ilmu gaib nu boga jeung nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji nomor kedua wa huwallazi yatawaffakum billail Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fi tiberang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigam hirut urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuting udang ti beurang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui tamu dijamin moal bae geus nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si mbak bloon teh aki-aki teh nyaho ka kuburan teh si aki-aki nurug cupu teh budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajal nyana geus sok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kituna mah sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh bae boloon tah aki-aki atuh ge mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong aki-aki ya Allah pakai SMS-an keneh aduh aing garetek gadegena ge aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus an datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat
bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieuh biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa. Duh, cenah kiai. Asana kula mah jeung ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe, blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa, apan pangeranna maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun. Cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura, sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok, bandar koprok dihampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun. Tobat, asal tobat ka Gusti. Nu mendek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal dihampura dek maling di bae. Eta blon ta jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sabaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus ti heula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun ku baheula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Saya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah, nyana keur menta hampura ka Allah. Aing teh ya cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur. Geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun. Geus dosa anjeun koprok, dadu, rolet, judi deung sajabana dihampura ku aing. Beres. Sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari. Geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui. Ah tetep aing memang tugas nulisan bae. Nulisan bae nya mah tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah. 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang
urang boga salah kaki jahit main hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabarieun salah kubari salah deui bae hampura deui ku mah hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas sia geus maja sia ieu kadituna tinggal ke mana ya tatas maja aduh barang geus nyieun salah deui ka 3 kali gas endet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anak indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah pohara gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya endet sia hampura urang mah kos kitu urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai 2 mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajangan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura jadi urang boga pangeranana Ghafurur alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet mendak lamun teh kitu disebut tobat sambal suha mal deui ayo lada jasa ayo isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna kos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui ge biasa menang 40 pe huhahe melendung deui tobat sambal pas gitu kan aduh Masya Allah dihitung-hitung deh geus 14 anak eleh kotok ngileungleup tuh masalah sih katerusanana ieu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusakeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leglegan Gusti obat ca modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira
Urang berobat ke dokter, namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadah. Sing hade nu nyugikeun cenah bos urang, bos lagi kadang-kadang susah deui. Teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah. Embungeun jana susah. Cak Gusti Allah susah sia susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke Pasar Kemis, tanah teangan saukur 75 rupiah, murah jasa jelema ngajar rual meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema na ge aya kuari di dieu kan tadi ge sasalaman jeung pura iya aya ya Allah lalakon harta sig hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur. Cak gubernur teh ya, Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini Cak Jalali buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sekarang. Ali Sadikin. Oh, ulah naik yang siapa? Ali Sadikin. Wawasan luas, oh benar. Tapi di alam, sebab non, nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah, di daerah Gondrong, Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis, Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pak Muhdi. Sugih Pak Muhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku hari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis. Ngerekrut jamaah haji, Tony ngarana. Tuh benernya anak katipu berarti tah. Tah loba ngajakan abah kula. Terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan. Sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa. Kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh. Di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah. Aya incuna ku nu ngaji ka dieu. Seuri bae nyana heuh bener. Nyawa sasalaman tadi ge sasalaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari je nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat
luar biasa hartaku jadi korup. Wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap diharapkan Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi henteu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak lagi bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalanan teu beres rugi amat jang pemikiran orang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fawqa ibadi lenser Suarto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugiannya $590 triliun ji udah dikira macam-macam kuari teu bawa omong Muhammadan teu bawa omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah jamual robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain orang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi di batak singhade ya di Indonesia gaya kuari pemerintah ngelawan Al-Quranul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fawqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fawqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umatnya ngagakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantap. Aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah. Poe ieu jadi bener loba. Eta mah nang Gusti Allah dibulak-balik. Peuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isu pageto paeh nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fawqa ibadi dibere geulis lain pakai sujud ka Gusti Allah
endahan pakai di layar kaca, di layar perak, layar emas. Bolon ta budak dileukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah lain setik, nu gagah jadi lemah lain setik, nang saha nang Gusti Allah, nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah. Kitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Iya lawan ta. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanamkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun. Ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge. Dicabut ku Gusti meureun isu page mah abdi Gusti. Nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Irung bisa pakai hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar kajero oksigen alam ti Gusti sing ade teh ketika kurang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat. Ketika kurang dihirup kadinya aya teh panyakiteun jadi darah tinggi. Hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya. Itu ya orang menang Gusti. Wa huwal qahiru fauqa ibadi sing ade. Dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Ji atuh geus ku kitu bae to ti Gusti Allah sakadar suruat syariat mah. Yehe horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat. Aing mah deuk diuk bae dahar teu dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener. Tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia. Ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa pae geus kurang keyakinan. Sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin. Lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'i mah dina hikam nya mah nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak. Manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imahna der hiber
sore anak kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha kene nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal keluar bae tadi paratok teh huluna cek 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jah teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun teu dahareun nu daratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cacak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cacak eta cak 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 jika kadengena ku urang cek 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun kacak-cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar kene ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah mah nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngajedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat ku katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat tu kenca pan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah oh wah rajas
Ketika beramal bagus langsung catat, tapi ketika beramal goreng, malaikat nu katuhungan nasihatan, ismir ulah ka jatuh, ulah ka cak nu kencep padingis beramal gorengnya nak kelah lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah ya catetanana. Oh guys tunggu aya Ki Haji ngebonceng Simba cak anu katulah ka catet ulah ka sabar heula sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai sapeting sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng Simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjaknya susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus coba boleh catet lamun datang ka isuk deui nya teh eta datang ka perlakuan nya datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah kali mendak sing ada dua malaikat nah iyalah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku orang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kanca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urang naya di tengah-tengah di dinya sedengkeun timbanganana segede dunia nu neuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta neuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus bareng-bareng ka mana ya aduh puyang urang makanya ditonton ku dua manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh cak Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nu kudu nu kicep-kicep ngenca ngencak aduh cek malaikat ji ngencak ya ayo amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna aduh iya ngaboncengan Simba SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika orang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neulekeun urangnya na teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neulekeun cek malaikat aduh cek Haji cek malaikat oh komo lamun awewe mah dideleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nya nama lain awewe lain lalaki jadi dileuweung gitu ih aya kacangan Lai urang isi nasup kadinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaran natilam. Nah hirup urang dititipan dua malaikat
ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid ta eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabeh al mautu pae tawafat rusuluna ngamaotkeun ka eta ahad yakni ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jama tina rasulun rusul nu madak al malaikatul muwakkalun malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nyanata ngan anak buah nawah geus teu kaitung layu sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan-utusanana pemimpinna hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore didelekeun ku malaikat Israil neuleuh ka lauhil mahfuz neuleuh deui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleuh deui ka isuk-isuk neuleuh deui nu mantak dideuleuh lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek kieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehanana bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atuh piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut gitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik aji manehanana ieu neule sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleuh ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannya anak masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek jadi masih ajeg kene cek Tuhan Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh
lantaran abah nu ieu moal ka paeh gering nu ieu mah sebab tuh deuleu masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae lamun muriak malah ka paeh abah mah kadeuleu di Sidratul Muntaha tuh teger keneh prak isukna modal nyahoan antak Ki Haji. Iya nurang cerita paeh mah masyaallah. Tah mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jateu muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait. Eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanna deuk maot. Sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan anu kitu. Aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah. Asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil. Asupkeun ka kantong. Set. Eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui. Kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang? Boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahiru fauqa ibadih nang ngadenge malaikat mah bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israil jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu nu ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah ta malakal maut tah bigireun ieu mah nu geus gering 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut tah ieu teh gering-gering bae can gaplek mah di ditu teh tenang bae ngaplek kakara ayo sehat tinggal sehat geus gaplek cak kalau dek ka mana sih dek ka mana sih hidih jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantap sing hade masyaallah nu kasalahan nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqsiruna fiha bima yumarun moal aya lalawara nah nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat malah aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah paeh sumaruddu ilallah dibalikin ke Gusti Allah Allah teh maulahum pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaon ka lieu liujazihi dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang bebalik ke pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya 2 nomor kahiji jasad nomor kadua ruh 2 ta eta teh ngasupkeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang apanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun kohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazipun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang
Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab non, sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Dimentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina. Dek dibersihkeun ruh teh. Sebab orang mengiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna. Kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat hafadoh mah hancam hanya nulisan-nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana. Ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah. Numantak ketika ditimbang berat kakatuhum padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing numantak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui. Awak masa birata mah lalagaan doang. Ngahareupan dahareun jang awak. Ngahareupan inuman jang awak. Ngahareupan si embak jang nu handap. Segitu bae tah hirup mah. Gitu bae. Tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim, golbu. Ruh. Ketika maca sholawat, golbu. Ruh. Ketika istighfar, golbu. Ruh. Ketika urang ngaji kos kieu ruh. Roh urang ya teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hate urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar geus sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cakroh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana nah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cakroh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim Mio di start tang ayah bae jahe Haji ke mana kasih kupa aja nanti gue lagi endek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye Mbah Haji jeung sa sorang gue lah milu bae oke deh roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka ya cilaka roh mah pancet gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangeulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa ieu. Tetep bae cakawan sudah ya roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun urang emang Mbah di mana cicingnya? Di situ di Cikupa, dekat Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak di lama udah pindah-pindah dulu pabrik Ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh makanya segen pulang. Sekira itu udah pernah kawin udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri enggak? Punya sih. Atau punya juga enggak apa-apa.
Emang di agama makan boleh laki-laki makan 2. Masya Allah, mantap biasa, mantap biasa. Aduh, guys, luar biasa, muringkak bulu ujianannya. Aduh. Ya Allah, ada nomor HP-nya enggak? Kata terus, adlon. Cakrote, aduh, haji, cakram terus. Asana hesen yang anu putih kos kieu. Hese, eta mah adapun kadituna mah atuh aing terus rumah tangga main teu atuh tah tuh babari teh mah. Tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis. Iya. Waduh geus tobat aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis. Eueuh deui ta tobat. Masyaallah. Ngehi awak kurang teh 2, roh hiji, jasad hiji. Lumantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeun tungtung nama ka neraka jeung aing-aingna. Roh kan bawa ka neraka. Sial jasa cak roh teh. Je, atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa nafzul maniun. Tah, ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh. Aing teh teu bisa daya sebab aing mah latif, bisana aing kanyahoan aya di awak sia. Pan sia ngaji ka Cilongo. Pan harita ku aing tah eta nu bener mah ulang ngridit urang tah eta nu akur mah. Pan atuh sia keluar di majelis aju ngridit deui. Atuh sia teh ngabejaan ribut cenah. Di hareupeun neraka ribut. Cak malaikat ulah ribut sia. Saruana. Eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang, aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang. Kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang, ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa. Buah-buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan. Gede kumaha ge buah tuh aing moal bisa maling. Aing ge teu bisa, aing bisa neuleuh doang teu boga suku. Kumaha nyokotna tuh. Neuleuh bae aing sarua bisa lempang. Aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh. Aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang. Barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia. Ayo dipunggu. Nu gempor ku nu buta. Nu buta na ada dampak deui kebeneran. Ayo, leumbang cekelah. Ngarang nage buta ngaler ngidul doh dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta. Ribut ge nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Gusti abdi mah pan lamun teu dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deuleuh pan gempor. Cak nu buta tolol sia beureun. Aing bisa lempang ya aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Numantak mumpung urang diberi kesempatan ku Gusti Allah ja ieu teh bakalna sumaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikan seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu bener-benerna. Hala eling lahul hukmu, hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta. Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia. Hakim geus ceurik bae teh. Jaksa mana jaksa? Pengacara ada sia. Nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum, hakim teh, jaksa teh, pengacara teh, termasuk polisi nu sok bawaanana, termasuk pemerintah anu ngaabsahkeun jeung ngawenangkeunana, dipanggil ku Gusti Allah raja
limanil mulkul yaum. Mana raja nu baheula ku tutang keteteng di dunia? Anal Malik cek Gusti Allah. Ai raja kuari. Ayo siap. Sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia. Nyaon teu aya sabaraha fakir miskin? Aya sabaraha anu yatim piatu? Aya sabaraha rangda? Tah nu rangda mah abdi nyaho. Tolol sia, goblok sia. Raja ditanya, "Sia nyaho rangda?" "Nyaho rangda mah cenah." Tapi nu geulis doang, blon teh coba eta. Lurah tama tuh. Dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi. Ala cak Gusti Allah, eling, awas, ingat, Allahul hukmu, hiji nu boga hukum Gusti Allah. Dekumbang ke urang peta urang. Sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah, deui soal hukum di Gusti Allah. Neraka make ngalentap-lentap ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat. Jang ngulup jelema anu munkarat nu maksiat. Jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana. Geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun. Numun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan. Engke mah dikulub gadinya krebek kuari dasi ambay-ambaya. Kuari sapatu herang, mobil bisa gemilau anu luar biasa. Istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimiti nu putih katakan nu hideung los. Engke sia rasakeun. Ala lahul hukmu, Gusti Allah nu boga hukum. Moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafazoh nu nulis. Mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid. Geus urang mah tinggal sadar. Wa huwa asraul Sibin Gusti Allah nu panggancang-gancang na ngahisab. Gas moal bisa ojah urang kukumaha ge. Mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah. Boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang, petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian, kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna, mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah. Jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Muhammadun hanifan nabiyyan nasabaki Muhammad kang butalan nang ki Hanafiyah radhiyallahu anhu muganilar benu safala anu saking Muhammad ya gulu iku ngucap ya Muhammad kutila ma'al Husain dan bunuh sumertana Sayyidina Husain bin Ali 16 rajulan apa 16 wong lanang kulhum min wadari Fatimah az-Zuhra kaisa kabeh 16 ku tetep saking turunan atau anak Siti Fatimah Zuhra radhiyallahu anha muga nilar bendu safallahu anha saking Fatimah. Ieu mah kabeneran terjadi Karbala 10 Asyura. Wari urang aya dina bulan Muharram, di bulan Muharram teh aya puasa Asyura. Kangjeng Nabi sumping ti Mekah ka Madinah, urang Madinah parwasa. Kangjeng Nabi naros, wahai ahli Madinah, kok ieu parwasa aya naon? Oh, tanggal 10 Asyura ya Rasulullah. Ai kitu. Wow, Kangjeng Nabi Yunus disalametkeun kaluar ti lauk 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yusuf 10 Asyura, Kangjeng Nabi Ibrahim 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yakub ningali deui matana 10 Asyura.
kemudian 10 Asyura na ieu ku kami bangsa Yahudi ya, bangsa Yahudi 10 Asyura teh loba kajadian-kajadian, di antara nu paling dahsyat adalah salametna rombongan Musa, Kangjeng Nabi Musa alaihis salam tina kejaran Firaun 10 Asyura. Disalametkeun Kangjeng Nabi nu tina parahuna 10 Asyura, nu mantap jadi kebanggaan 10 Asyura kami mah puasa. Hehe, cak Kangjeng Nabi atuh kami leuwih utama tibatan anjeun. Nu mantap cak Kangjeng Nabi, lamun kaula ye hirup datang ka engke deui bakal puasa Tasu'a tanggal 9 nu mantap cak Kangjeng Nabi sumu Asyura wa ma qablahu wa ma ba'da, puasa anjeun dina tanggal 10 Muharram oge jeung poe memehna jeung poe entasna. Sahabat nanya, kok pan Yahudi mangan Asyura dong? Urang kudu ngaku ngabedaan kaya do khaliful Yahuda wan Nasara. Sulayaan ku anjeun Yahudi jeung Nasara. Yahudi mah puasana tanggal 10, urang jeung tanggal 9. Lamun hayang beda, ulah puasa sama sakali deui. Eta nu akur mah tah. Puasa tanggal 10, tanggal 1 Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti tanggal 10 puasa Sabtu Asyura. Memehna Jumah ngaranna Tasu'a, nusa entas nama endek mang endek dilaksanakeun dek entekeun bae cak pikih 2 bae Tasu'a jeung Asyura. Mun cak ahli tasawuf 3 Tasu'a, Asyura jeung 11. Jadi urang berarti minggu hareup mah puasa Jumat, puasa Tasu'a, poe Sabtuna Asyura. Nu mantak 2 abeh beda jeung Yahudi, atawa mun hayang beda ulah asal loba anu eta blon biasa siapa. Moal kaburu mun didongengkeun Sidina Husein. Sidina Husein berangkat ti Madinah ka Mekah tanggal 2 Haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh, tiba-tiba mimpi Sidina Husein kudu berangkat ke Kufah. Ya tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah iyalah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa. Sidina Husein lolos tidinya berangkat terus naik onta tah, kemudian jarombongan nelobaan, kemudian kayak bakal diceritakan asli ima asalnya hobae Karbala helanan kayak ceritakan tim mimiti lahirnya insyaallah kukula keur dirangkum ku hari nyokotan ti hadis kayak didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho moal kebal deui mah ieu asa ulah pahisukan bae. Ieu mah tengahna we heulanan. Berangkat terus sampailah ke Kufah. Panta tadina ge Sidina Hasan jeung Sidina Husein lahir mah di Madinah, dibawa ku Sidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik, didinya diceritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husein. Ieu kamar Sidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna. Seorang raja gubernur saat eta, masya Allah, jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter, 2 ka 3 leutik. Komo kamar Sidina Hasan jeung Sidina Husein mah leutik jasa 2an didinya. Tadinya setelah Sidina Ali terbunuh kan Sidina Hasan jeung Husein ka Madinah. Di Madinah didinya lah Sidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama imah singkatna bae. Terus Sidina Husein kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah? Ketika Kangjeng Nabi pupus anu terpilih Sidina Abu Bakar nyana panas, padahal nyana sahabat tuh paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sidina Abu Bakar? Mulai dengki ti harita.
tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ieu mah keur carita bae pada urangna bae ke teu meunang ngadongengkeun nya mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui kitu bae lana sebab ieu sahabat jeung sahabat dumantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun kan Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi tapi didinya masih keneh Sayyidina Muawiyah teh kitu nahan kasabaran ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun mulailah Sayyidina Muawiyah di dia ngabangun kekuatan armada nyana nyieun kitu armada kekuatan jadi berarti oposisi itulah Sayyidina Muawiyah begitu ditungguan beres Sayyidina Umar nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naik nah iyalah makin dendam ta Sayyidina Muawiyah balik Sayyidina Muawiyah ka Irak upah didinyalah nyeun kekuatan setelah Sayyidina Utsman tumbang lain tumbang eureun kemudian naik Sayyidina Ali dahsyat Sayyidina Ali peranglah jeung Sayyidina Muawiyah lantaran naon ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin Masya Allah kos gitulah kepemimpinan secara zahir mah kos gitu secara zahir akhirnya ya ribet Sayyidina Ali tumbang lantaran na pedang engke dicaritakeun insyaallah satu persatu nah ieu mah dicaritakeun Karbala didinyalah terus Sayyidina Hasan bangkit Sayyidina Hasan kemudian Sayyidina Husain titah beat ka Sayyidina Muawiyah Sayyidina Muawiyah maot Yazid kita beat ka Yazid putra daripada Muawiyah teu daekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapa jeung bapa kuari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husain kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad ieu paling buang kalarah mak tidinyalah kabur Sayyidina Husain ka Madinah di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutna hampir luar biasa berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi jeung mimpi-mimpi nu tadi dicaritakeun kamari bahwa bakal terbunuh di Sayyidina Husain sebab Sayyidina Husain penghulu manusia anu bakal anu caritakeun ku Kangjeng Nabi dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di surga cek Kangjeng Nabi bakal katingali dua pemuda saha eta Hasan jeung Husain incu kaula jadinya langsung dicaritakeun dina impian bakal perang jeung bakal terbunuh geus saeueun Sayyidina Husain mah nu mantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid malaikat Jibril ti Gusti Allah ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain mursyid dina thariqah moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain moal aya dirinya terus ke Syekh Muhammad Bakir nah terus saya Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah lantaran tadi nak ka Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan tanggal 2 Muharram masih di jalan tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala nyeun kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan ku kula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti kitu keneh putra daripada Sayyidina Hasan putra daripada Sayyidina Husain urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae cai ngorolok bae nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah nah ieu lamun urang geus ka ditu ka Iran nganyaho urang makom Sayyidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram ieu cek Sayyidina Husain teh
diantarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid. Jadi berarti merangan batil Sidina Husain teh. Hargai kaula sebagai incu Muhammad, incu Rasulullah. Anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula. Kula mah datang ka Irage moal kudu beat kanu ngaran Yazid. Satungtung Yazid galaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Tidak jalan terus yang tenda akhirnya perang sapoe istimewa Sayyidina Husain 2 poe loba nu gugur katilu poe tanggal 10 tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus potong kasorekeunana ieuna kena panah geus kadi bercucuran darah istirahat Sayyidina Husain lantaran wah perangna geus eueuh tanding. Jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga, kafir teh geus teu ka itu bret kaistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedangna. Iyalah Sayyidina Husain. Tah, baju nu waktu dipake ku manehan naon perang warnana kos kieu. Tah, nu di luar teh nyahoeun. Nah, mantak di Iran aya 3 rupa engke bakal dikupah. Hiji warna hideung, 2 warna merah, 3 semu beureum, kaopat warna model kieu. Iyalah nu dipake ku Sayyidina Husain, warnana lain ieu. Tah, itu sembarangan nih make ieu teh sembarangan. Tuh, gitulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10 geus tanggal 9 hari tanggal berguguran geus nyahoan begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus nyarekan Sayyidina Husain kula geus nyaho bakal maot dahaga Sayyidina Husain teh mentak Abul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat tidinya teh dihadang saneunsa dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeunna nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat begitu cai nyokot di dia dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid dak kusungut ku adi kusungut tah tinggal ieu nyokol make kuda ieu geus eplek-eplekan kusungut nah ku ari ieu da belah ieu blas tinggal make ieu doang nya teh padahal nyana ge dahaga tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum. Naon sababna nu matak teu wani nginum? Nyana lamun nginum, maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mak dahaga, maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu naon ngaranna ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur. Sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaon karena adab-adaban datang ka dinya. Ya dianggeuskeun bae langsung ceger tumbang nu nginum saurang-urang acan nu mentak lambangna ke di Karbala cai gitu teh diais ka dieu ngorolok ka dieu ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun aya cai naon urang ditu lagi hampir teu nyarahoeun tah sejarahna aya dina hadis kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho komo nu zarah rahmat geus teh nyaho kaler kidul mah tah geus kula didongengkeun oh kitu mentak jadilah lambang cai tah Sayyidina Husain langsung dahaga sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana jadi dalam henteu keur perang sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam nah utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill aslina mah kos kitu langsung bae ditumbangkeun ceger dibelah heula ceger memehna heula memeh lantaran kuat jasa Sayyidina Husain mah hampir eleh tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh nah kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun caki Syamir kuari kieu di seluruh arah urang panah ieu Husain jadi dipanah di seluruh arah kaler kidul wetan kulon dipanah cep geus beres ngaguling nyana turun dibelah heula di dina ceger
geus dibelah langsung nyana neuleuh surga seuri nyana teh. Bahkan Kangjeng Nabi geus ngawean cak Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi na ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku Abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid. Cak cenah amis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui. Poharaja satadi kitu-kitu ge urang mun kita perang embung bae. Masyaallah. Kitulah Sayyidina Husain ieu mah tak mursyiduna. Nah, wa mudabbiruna wa murabbiruna. Nah, iyalah Sayyidina Husain. Langsung ditumbangkeun, ieu huluna mah ke pedang. Hek, pisah. Sanggeusna pisah, careuri kabeh. Ke nu ngaran Zainab, nu ngaran Fatimah incu ieu mah Zainab incu, Zainab Fatimah incu. Dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranang ke tah ieu mah huluna di dinya begitu di hareupan ku Siti Zainab cerik kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleu secara zahirna mah dahsyat tapi secara batin mah geus aya di salalorga kabehan. Senyum Siti Zainab Siti Fatimah kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah di dinya dibawa sanggeus dibawa cek Umar bikeun ka Yazid dibikeun ka Yazid sanggeus bikeun ka Yazid seserian Yazid bungah dengan kata kaburanana akhirna dibalangkeun titah disepakan tidinya lah mulai aya main bola haram main bola tasabuh jeung eta nu neuleuh main bola sarwa neraka jahanam penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu ieu bangsa tarolol kana ieu. Kabeneran geus mah buatan Yahudi, buatan Nasrani, urang ulah sok kikituanan ku ari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain, dipake main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir kitu keneh. Jadi berarti ti Kufah dibawa ke Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol. Tapi ari awak nama di Karbala tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid. Tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara tinggal sababaraha poe geus dipersiapkeun di Iran bakal dikupah ieu bakal narima jutaan manusia teu bisa katahan kitulah Sayyidina Husain seserian Yazid nah di dieu lah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi. Aneh di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi antaranya jeung ponggawa-ponggawana spontan teu menunggu bubulanan deui hitung jari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain motifna naon dibaca ternyata motifna motif kezaliman Sayyidina Husain ieu numbangkeun kezaliman perang teh lain lalagaan jihad fisabilillah simpati manusia terhadap Sayyidina Husain dan buah sat luar biasa teu katahan dek diabing Yazid ku masyarakat hudang Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria hudang kabeh dek numbangkeun kepemimpinan Yazid. Iyalah Bani Umayyah. Masya Allah. Iyalah mun dicaritakeun ieu mah dicaritakeun Karbala lantaran minggu hareup geus liwat. Jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah ieu urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain jeung para penegak agama Allah dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada was sholihin amin ya rabbal alamin. Ieu mah hanya sekelumit
Hartina Muhammad bin Nabiyah nyaritakeun bahwa nu terbunuh kutila ma'al Husain cek sakaul ieu ye genep belas seluruhna nu genep belas ieu mah ieu adalah keluarga ahlil bait turunan Sida Hasan turunan Sida Husain yakni Habib Syarifah nu genep belas ke kaul kadua aya sabaraha dan selanjutnya wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.